Poe ayeuna mah reup-reupan magrib teh teu balik besti nyieun stok pisang goreng ajang pesanan tamu. Besti biasa ari isukan tanggal beureum teh poe ayeuna teh lembur deui wae ieu teh erek nyieun heula pisang goreng ajang stok engke pesanan tamu. Di awalan ku muka tepung sasetan ieu teh 2 bungkus. Tuluy anu 2 saset ieu teh diburusutkeun heula teh nanah teh make sasa tepung tarigu ajang paranti pisang gorengnya. Tadina mah ieu teh arek digulaan pek teh ulah digulaan cenah da eta ge geus amis dituluykeun ditamahan ku tarigu segitiga anu biasa. Ieu teh kamerana teh teu cicing teh pagawean lanceuk teh nanah keur dioprek besti cek teh nanah teh cicing atuh kedeung cenah nginjem heula heueulah makarep teh eurihkeun bulu bena. Biasa lamun misalna ngadonana dihandap mah si budak galing eta tah nu leutik pasti ngoprek. Teu budak galing leutik anu gede wah nakal kah ngoprek HP geuninganan ampun. Biasa lamun misalna nempot tripod nangtung aya HP-an teh sok jararail teh geuninganan menikat resep we ngoprekna teh. Tapi bari jeung magrib kieu masih keneh barang gawe resep we besti aya baturna modelan ayeuna nyieun pisang goreng di baturan ku bujang. Tah ieu besti prat paling hoream teh ngalempurkeun si blue band jeung tariguna ulah waka langsung dicaian biasa we diaduk-aduk heula nepi ka merata. Ieu deui tadi teh pan si budak galing teh moal es krimnya besti dipiceun dipulung ku uwana teh majar teh teh menang mulung cenah jeung boluna ampun teh. Bes lain dipiceun kana tempat sampah tapi dipiceun kana jukut di luar anggar we dicokot geuninganan majar teh nya emang heueuh nya besti masih keneh loba. Paribasa geuninganannya can 5 menit mah masih keneh bisa dicokot. Yeuh cek teh nanah teh pangyokotkeun cai buru jang ieu ngadonan kurang caina. Ari sapanya teh nanah teh bakalan nolak di titah teh henteu geuninganan besti pangyokotkeun ngan kitu pangyokotkeun teh saparapat gelas ai sapanya teh arek dipinuhan. Yah lumayan we besti daripada henteu dipangyokotkeun teuing ge dipangyokotkeun kadua kalianana. Ieu teh keur ngahuleng-huleng ke teh bau hanyir ai sapanya teh nanah bau hanyir naonnya besti padahal mah anu digigiran teh daging eta besti. Ubar lelahnya kieu we besti ajret-ajretan teh pararuguh jiga cacing kapanasan. Lamun misalnya geus kulet modelan kieu mah dituluykeun langsung bawa ka hareupeun kompor bari jeung aya nu jararail oge bae antepan. Tagogeun katelna cetrekeun komporna eurihkeun minyakna. Ieu teh si minyakna ge henteu dikabehkeun nya besti soalna loba teuing lamun misalna dikabehkeun. Lamun minyakna geus anteng na jero katel dituluykeun nyokot heula saringan jeung capitan. Nya besti bari jeung magrib di pagawean keneh ge si bungsu ge nyampeurkeun geuninganan ka ameu we aya kadaharan mah. Seukeut teh geuninganan irungna teh kana dahareun mah dituluykeun ngaduk-ngaduk lah ieu si pisang goreng jigana teh anu digorengna opat-opat heula besti bisina rarempel. Soalna si pisang gorengna teh geus digoreng setengah matang kieu teh engke teh diasupkeun deui kana air fryer besti ameh garing jeung si minyakna teh ameh turun. Lamun misalna digoreng dilangsungkeun asak dina jero katel diminyakan kieu biasana lamun misalna tiisna teh kete sok rada nguyumang geuninganan minyakna teh lamun di kana air fryer-keun makan moal kete garingna teh sempurna. Ya teu sepenuhna sempurna eueuh minyakan aya saeutik cuman teu loba seperti anu digoreng we geuninganan. Babak